Aja orang ya kumaha bos sih dagangan kalau ke darong dong. Alah dia kumaha cangkemos bae lah. Atau lu main cangkemos bae. Ada ukur dia yang bangkrut. Bangkrut kan orang ya kelanjutan aku mah ya. Geus kumaha dia bae eta mah hirup los moral los lah aing. Bagor, pohara amat jeung. Pan aing meureun Sarobaya kumaha boa hirup aing. Atuh pesangon lah. Pesangon dah. Geus meni mabur dia ka ditu lah. Atuh ayo pesangon mah dahar lah. Wah kejo-kejo acan age hutu. Atuh mikot balangsak eta hirup bos Gua geus nyahoan ku dia balangsak. Atuh maksudna tulah ai tali perduluran begitu lah nya. Ulah sampai lepas lah. Borobong kadinya nama. Lanjut. Tolonglah jak rada kekerebekan ieu teh Ai, puga aing eueuh keur disuk aing akan simpan umpak. Aduh tumis-tumis cangkaruk burung. Aduh mah. Geus pokona mah dia mulai teu kuarep mah dia aing dipecat lah aing. Dipecat ngan rada dibantu lah gitu beuteung urang Henteu bisa aing teu bisa ngabantu eueuh. Aing numis-numis kenteng burung tah naon? Aing geus umpak tuh naik mah dia. Aing geus burung kitu mah. Mabur. Brengsek dia. Bunga ge balang. Atuh ai. Tolonglah. Ai, isi jangan tolong. Aing mesti ke mabur. Mabur. Lapar. Aing lapar. Lapar. Aburnya teh yo atur nuhun ya. Ayo teh. Mana ya? Urang nyer nang Sabah deui yo. Assalamualaikum. Salam. Bu, badai, Pak. Bade naon? Dapat duit? Henteu ah. Urang. Teuing teu kabayar. Hubungan lagi meraba gede. Oh, pasti nama. Betul tabungan gede. Moalnya Kudu kabayar moal. atur nuhun punya. Sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemana yang ngelumpangnya? Terus tepuk judul. Kira-kira ke belah mana ya? Wah ya baik kehidupan dipecat segala naon. Mana beuteung goblogan bae, lapar. Nya rasa bah kemana deui ya? Wah, itu doang nama jelema tegablek duit. Tawaran pun lumayan. Salam. Komiknya? Helinya. Dia aja bener. Ayo. Kenapa nih dia? Biasa bae gitu. Dong tegablek duit. Jelas sama teboga duit aing. Nyokot mal kae. Nyokot naon? Duit. Jahil aing gawe ge hanteu. Anak. Mentah mah dia merek gitu lah apa aing diajak gawe gitu ku dia. Pan aing mah jadi bank ya lain titah meran duit. Anu nyokot aing dibere. Lajo kumaha ya? Bu nyokot mal. Mau lamun gawe mah hayu aing siap. Oh, jadi dok kudu gawe naon? Dia mah dipecat aing dia pegawai nu heubeul. Dibuka ijazah. Oh wah, SD laku tak. Dong nama bisa sih kapan usahakeun burungnya? Atuh tolonglah gitu jadi menges taneh deh gitu. Kira aku tuh bisa ngasupkeun aing gawe mah. Itu ya persyaratan nu bari. Nah, persyaratan. Cukup nyelel doang. Kumaha jeung aing di bank? Ngalal kumaha? Pokokna mah tenang elel bae mah persyaratanna. Gitu nya. Oh, gitu dong. Jadi di mana aing ngeluarkeun duit dia tinggal kieu. Nah, gitu doang. Cuma gitu doang. Gitu ge. Ayo Mas. Oke, siap yo. Aja orang kumaha ya kumaha. Atuh mun sampe heula jangan aing training yo saminggu nya. Aing mah teu boga dongki lah jaket nu kos kieu. Di dieu tenang aing bari nyarani yo. Bener. Cocok ieu mah. Mas, jangan dipake bising kemuat. Geus moal gagal ieu mah. Laju aing mesti tarima mah ya. Pokona mah lu bae Langsung lajeng aing. diterima. Kapos pusat kayaknya bebeja. Lain atuh nu enak bae dia mah. Atuh pernah make jaket leungeunnan. Balik goblok. Oh, Dina ngone ta otak. ayo geus langsung. Pokona mah siapnya. Ayo siap. Masih nama dia bos mah. Woi bos, jangan tadi Kurang di dia baik kan tadi. nonginya. Oh dong gimana lah. Gimana? Sama lah jemput. Saya anu gawe teh. Baturan sih ya. Anu di mana gitu lah sia. Ya Jadinya teh Ciapus. Capus mah. Caket. Ciapus. Aja geus boga pengalamanan gitu ya. Waktu ente iya bae masih aya masalah
jiwa-jiwa marketing mah aya di diri orang gitu lah nya. Saya buatan orang hebel. Nya. Aja Yang ya orang lihat tua. serius mah benak gawe ya. Serius dong. Benar. Benar. Biasa kemarin kan orang usaha. Usaha naon coba? Itu biasa beda dagangan. Oh. Ini saya jual model jadi komata manajer gitulah segala. Bari. KTP boga tuh. KTP mah ketinggalin di ditu. Waduh. Atuh gampang kayak eta mah urang Bawa burung ka dia KTP. Wah, tenang kayak dibawa ka dia. Tenang mah ya, Bos. Iya, nggak saya pengalaman mah ya. Tinggal ke interview doang kayak sama seminggu lah. Tinggal Yang penting mah asal serius bae gaweannya nya. Oh, tenang kurang diapingi mah. Serius. Wah, percayakeun bae nya. Da urang jeung silang geus satu. Yang geus terus ira siapna gawe. Atuh senajan kuari ke bos mandak naon. Dar jeung urang mau jeung sulit. Hah? Lain ieu kurang di deuleu-deuleu yuk bos ngorang amat mah beungeut nanya dong. Orang kene. Ngerusin bapak anak gitu. Oh, atuh lain rada salut bae gitu lah da urang mau kakayang-kagan gila gede. Kieu bae lah orang perubahan ti baheula bos. Atuh kan berarti DL. Ada lah gitu. Berita lu bagor. Geus kieu bae lamun sorangan bener-bener gawe isukan ka dieu jam 8-nya. Wah, siap pasti. Ulah po KTP. Ya. Nya. Nanti jeung urang nya Bos mah. Jangan kurang ya. ajak gawe bae. Oke. Training heula Training seminggu. Seminggu kan? Siap. Rame orang bisa gitunya. Oh. Aing geus menang rada kebal mah meureun dileupasnya. Orang tadi cek aing order duit siangnya lah ya. Ah, Apa Bos ya? Ah, siap, Bos. Ulah sampai kabeurang nih. Ais, tenang.